Anak Adam ieu aya panerangan, pikeun padoman ciri bakal kabagjaan di dunya jeung di akhirat sakabehna. 11 perkara anu kahijina jalma anu kana dunya teu pogot resep ka akhirat sabab bakal maot. 2 teguh ibadah jeung maca Quran. 3 tara loba omong pangangguran. 4 kacida ngaraksa kana salat anu pardu jeung anu sunat-sunat. 5 jalma apik di dunya sandang pangan barang-barang nu haram sok disingkahan. Kagenepna osok daek sosobatan rejeng anu soleh sok silih asihan. 7 handap asor tara kumulungkung henteu kumagungan henteu rasa luhung. 8 ku rizkina sok berehan kanu miskin kanu pakir karunyaan. 8 ka makhluk-makhluk mikanya sok nyieun kamangfaatan jeung paedah. 10 ka batur-batur mikanya sok nyieun ka mangpaatan jeung paedah. Ka-11 loba eling kana maot sabab urang tina maot moal lepot. Lalawanan nu 11
eta ciri bakal cilaka tumerap kana diri. Taya pepeling keterangan anu 11 perkara bakal menang kabagjaan. Dina dadom Sunda mugia ageng manfaatna kangge balarea. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.